biasa nama ya kieu ye tukang sayur rek nganyuk urang mah tukang sayur teh. Ih kebeneran euy. Heeh eta tukang sayur aya si Ogo. Nganyuk kebeneran aya sayur euy, Mang Ogo. Aing manggas aya deui ya nih teh. Kamari dia balanya henteu ngadon ngagibah we ngumpul kos kitu we di kumpulan Bang Emok ngadon ngagibah. Mang Ogo. Sayur rek meuli mama ya nama moal teu meuli moal. Kamari mama ngajakan ngagibah. Moal enak balanya bener. Balanya bener. Tuh balanya anak balanya heulanya. Rek meuli naon, Mak? Atuh meuli sayur, aku meuli. Ari manya olah jang saha? Atuh jeung emas sorangan. Sorangan we nya. Rek meuli naon, Mak tuh? Sayuran. Heeh. Tapi kamari ge mama ngadon ngagibah hungkul. Moal ngagibah naon teu kira mah tukang gede. Tapi Mak eta teh nama cerai. Nya. Heuh. Eta info mah baru ye. Cerai. Gara-gara utang gede meureunnya lobanya. Itu ka dieu, Mak. Jadi eta mah nu bercabang teh lain cinta, Mak. Heula mama rek balanya jadi manehan nu ngagibah sia. Oh, nya jadi urang ngajak ngagibah. Celuk mama datang ngabalakan wae atuh da. Oh heeh. Beuteuy. Aduh heueuy beuteuy. Geus Geus, Mak. Dihitung lah, Mak. Sabarahaeun eta? Orang hitung lah, Mak. Sabarahaeun? 25 ribuan, Mak. 25. Aing mah boga teh duit, Mak. Mau duitna poho isukan we nya. Nganyuk heulanya nya. Ari mah gitu. Kamari ngadol ngagibah, ayeuna ngadol nganyuk. Hayang aku masih ada ini.